di popon sok di berik urang ai mang ali teh berleng gitu. Eta kalakuan akang kalakuan baheula eta teh keur zaman can merdeka eta baheula can merdeka dewek keur dicisarakan hari teh da gaji ge 10.000 baheula teh gaji teh hari teh ngawayang teh dina galang hari teh ora Jawa mang usup hari teh alur batu udun sampeun aya mang Amo aya mang Tariana biasa we gitu usum halodo teh ayeuna mah usumna teh ayeuna teh lain usum halodo ayeuna teh usum naon ayeuna teh usum hujan usum kawin jeung usum anu cerai ayeuna teh komplit enak teh aya rana kawin ka bujang enak teh loba usum ngecelok duit ongko jeung sawarena usum ngecelok duit jeung hese mayar da eta kasbon aya nu manggil cenah wa di nu nyerahkeun aya manggil di nu nyerahkeun aya oge ngajak ngawayang di nu ngurepkeun nah tinggal parupa teh aya naon Pak itu lah jeung tariris ieu teh jeung kamari ge geus kalajok Persib dalam lain limang pe penuh hajatna teuing gitu. Lamun kira-kira anu teu kaharti mah da moal kade kang akitu tong mana karep ngan sok inget kana film Mahabharata geuningan sautak seutik sumpah sautak seutik sumpah pajar geuning kewe ka bumi ai Mahadewa mah eta we orai geuning meulit geuna beheung alah aduh cing aya naon Pak lah sok we kayaknya Bapak kultum Bapak mah kuliah 7 menit geuningan Bapak mah taralila kaiduna teh geus kultum 7 menit teh Bapak mah ngaheujeun geuning di WC alah Garut yeuh jang moal lila teuing da ayeuna mah tuh geus jam 12 kurang sajam nya anjing insyaallah deui ka salat duha yeuh cepot tawala nu kahiji dina bag-bagan jaga bisimaran boga budak baparek papagah dina peuting nu ayeuna hari budak teh sararea geus apal budak teh singkatan tina naon Pak ari budak B na teh biayaaneun U na teh uruseun D na didikeun atikeun K na teh kawinkeun keureteun eta ge mun aya keureteunana ari eueuh mah keureut nu batur nyata ulah eta teh ye jadi nu ngaranna kolot nalika pas nikah tuluy dipercanten ku Gusti Allah saparantosna ngalaksanakeun galungan atawa sapatemon kadituna hamil nya eta neng cicin depan gara-gara disiksa kusaha ku Apep disiksa teu meunang cicing kakarek kereup sare geus di toelan pajarkeun teh keur di kebon ge hayu balik heula pajarkeun teh keur di kebon ge hayu cenah ting mencuk mah isu deui we cenah